mah ya nyarang ojek lahnya. Ang panganterkeun. Jalan raya telah simpang tilu kena angkot. Baca itu tuh doang tukang ojek mah tuh jam motor lagi Malang gitu duaan. Oh, kadina enggak. Berapa ojek itu tarik sekali diisu tarik sekali enggak kabojok kan ya kabojok jadi siapa kalau bukan ada jadi ya naik angkat Naik angkat. kebenaran ya ayah dia lah wayah naik pula antar ton ada Pas simpang tilu kena angkot, kurang mencegat angkot. atau segera kayak itu melumpang mah Pukul jauh. Wai nang ojek gula. iya duitan Kasih wai nang anterkeun atuh di ongkosan ieu mah. aduh gak ada yang lain tukang ojek itu gak ada yang mau dia nongkrong Atuh hotu lain tukang ojek kalau soalnya wi. oh cara yang amat dia ini dia tukang dia Kasih wi. ini mulai entah jejak tak ojek tak Geus eta kana dia mah ieu rada miring tah. oh darah yang nyara nu miring wah tak miring nah deng kesila yang dia balik tukang ojek anu kaduana itu jangan masih nyeri hati kene itu dia tapi sih tekan eta bahasa kagak tahu kita Oh iya, ya dia atuh dia mengajarkan kan anu lain tukang ojek. Atuh aing nu ngojek, mah atuh ayo jeung aing. Aing ngedaek nganterkeun. Aing mah nu penting mah atuh ongkos, mungkin makarak sekali ya aing narik. Apun mari gitu mah. Kakak bae ayo urang ojek. Gati mah yo dibere piduiteuna hese nolak rezeki kita nu kitu. Sabot. Ada boleh lihat ojek Ayo Kak. Ayo, nu penting badinya mah duit. Ayo. Yo siap. Ayo. Yo awas kau. Mana motorna? Aya teh motor kula ya. Geura dia kayak gaing sugih deui. Mau dia aku dia kuai. Boy. Tadi teh lain tukang ojek. Lain juga ingin duit, ingin ojek. Ayo, ya kabur kayak itu. Nani ka urun, datang kene tuh. Parem, motor parem mogok kayak Ayo, kayak ada kenal sekedeng. turun Heula. Ngade kenal mogok. aing. Parem. Bek bensin meureun yo. Terus naon tuh yo? Lain bensin ini mah kayak biasa naga ya parem lain tina bensin anu kapal pekat. Atuh padahal mah kula sagedeng deui kabelah ditu tuh. Aing mah motor bagus-bagus aing mah. Ih aing geus sigeradekeun. Sikring na ya motor ya paling ya sikring kumaha ieu nya cobi geura aku dia hadekeun cobi kontakkeun tah Coba aos ya. jangan nyetakeun sikring nama Tidak yuk kurung aing tadi mah tuh geus menang hadekeun dia tadi tina sikring dia ogat-ogat doang sikring buat ti heula yo Aing sih radio boy. tuh Bahaja-haja itang korak dia turun di nu becek. atuh kula pasti salah kan meureun kena di dia jadi ngepas kula mah eureun di dia Ih, saya garing ta. atuh tadi ngomong di dinya di nu garing gitu ngomong di nu becok teu ka harti aing Mang, bae di wayahna bae hampura. naon Di ongkos ojek deh hutang. atuh kumaha tadi na ya ngomong di hutang gua mah narik lagi tadi karak sakali pak di hutang Lain daek di TF transport. weh atuh sejak kapan ongkos ojek pakai teori segala naon Kiuris. atuh Mau pulang gandeng-gandeng, apa jalan mas? sapa do aing mah alah naon ongkos ojek make di hutang segala naon ngomong di TF tuh kadieu ya bayar ya Majeng nu aya bayar sabaraha Oh, wah bener be. Tuh. lamun nyaho kitu mah aing mah sangheuk aing mah tadi ke Ayo iya. oh geus tadi anu asaya na bayar 24.000. geus teuing ke separo nanti TF di dia awak mah
Gagah, ongkos ojek dan duit 4.000. Lah kaneng-kaneng lo baca lemah. Aja, aing mana kadenge ku umum sebodo amat. Oh, gampang bae. Geus ka dieu. Pula balik lagi sambil sekali ya gampang bae. Oh, geus ka dieu. Ulah teu di tap kayak Oh, ber kadit 50.000 deui. Oh, hampurannya. Nu ada-ada be di jalannya. Ya dia ngolo aing. Mimpi naon ya aing keur penting ngojek poe ieu apes. Menak jalan manu kitu lah. Beujeum mah dasar aing ngojek ka karak tarik 2 kali. Eueuh, tadi ngan menang 5.000, ieu 4.000 masyaallah. Nasib geus kitu mah ge milik. Canting leutik mah canting leutik bae oh kerok. Sudah. Berarti geus kumaha milik ieu kerok. Muak na yuk angkot. Setar dong. Wah, ini buru-buru. Para rese amat aing mah. Mau lima angkat mau dihutang gua ini. Tadi bae eta mah. Tukang ojekna rada eta ieu tah menu eta. Oh, tuang itu tuh tukang angkot tuh.